pada ngopi belum? Belum. Ya beli kopi. Dia lalawuna uluhui duh nikmatna komo deui dina sarerea hayu biar gapani biar gak merukusun mata cenghar najan kopi geus saminggu ngopi dulu hayu biar gak panik komo lamun tukang kopi nanu cantik dulu biar gak merukusun mata cenghar najan kopi geus saminggu rasa nikmat kopi hideung suruput bari ngadameung sok cobian ayeuna ngaropi heula sok sanajan kopi udut meunang minta. Kopi hideung jadi batur lamudan kapuleung kopi hideung tualeh jeung budutna dosa dia lalawuna uluhui duh nikmatna komo deui dina sarerea hayu biar gak panik komo lamun tukang kopi nanu cantik udut dulu biar gak merukusun mata cenghar najan kopi geus saminggu ngopi dulu hayu biar gak panik komo lamun tukang kopi nanu cantik udut dulu biar gak rukusun mata cenghar najan kopi geus saminggu rasa nikmat kopi hideung suruput bari ngadameung sok cobian ayeuna ngaropi heula sok sanajan kopi udut meunang minta. Perwakilan dari PT Cherry Motor Indonesia yang mengeluarkan varian baru Tigo 7 Pro yang mobilnya ada di depan, nanti saya akan pertama test drive. Silakan, bisa menghubungi panitia. Silakan, please. Good morning, ladies and gentlemen. Morning.
It's an honor for me to be here and represent the Chery Indonesia, the new Chery Indonesia now. So I can see that most of you are the Chery user for the QQ model. And I think that I realized that a lot of you have already do some modification to your cars. That means you guys must be the guy that have the ability to know what is a good car. And for myself, I also is a lover for the automotive modification. So actually, I know you guys, maybe you are more like the pure mechanic, the pure driving without all the technology. But let me convince you that the new Tigo 7 Pro we are bringing to the Indonesia market now, it's going to be a new revolution. Thank you. Ya, selamat datang hadirin sekalian. Kami dari Chery Motor Indonesia kini hadir di event QQ Family. Kami sudah mengerti kalau kalian ini adalah user Chery yang setia, karena bisa dilihat dari mobil QQ yang sudah kalian modifikasi sedemikian rupa sehingga semakin cantik dan semakin elegan.